Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara panismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalnyepan pangadika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ati-ati sareng ati. Dumasar Injil Markus pasal 7 ayat 1 dugi ka 8, dilajengkeun ayat 14 sareng 15, dilajengkeun ayat 21 dugi ka ayat 23. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-15 anu unggalna kieu. Anu asal ti luar asup ka awak urang teu aya anu matak najis. Anu matak najis mah anu kaluar ti diri urang. Para mitra, iraha para mitra ngadangu jalmi misaur ati-ati atanapi sing ati-ati ka anjeun. Sing misukur margi hal eta mihartos eta jalmi teh mirosea sareng sasauran kitu teh demi kasayan urang. Mata kataji urang miluruh kecap ati-ati ieu. Rupina dina basa Indonesia kitu oge dina basa Sunda nitenan pisan pentingna ati atanapi manah dina diri manusia. Sajabi ti emutan sadaya lalampahan urang da memang dipangaruhan ku ati. Ati atanapi manah anu wijaksana ngahasilkeun tindakan atanapi lalampahan nu sae. Ati nu diliputan ku kaceceb matak ngahasilkeun tindakan pimusuheun, ngamusuh, kakerasan sareng tindakan samemena atanapi sawewenang. Para mitra, Gusti Yesus uninga ka jalmi-jalmi anu sikepna katembong bersih ti luaran tapi atina kotor. Ka jalmi-jalmi sapertos kitu Gusti Yesus miwurukan aranjeunna sangkan ngabersihan ati atanapi manah. Margi tina lebet ati tiasa muncul seueur perkawis ageng boh kasayan atanapi kajahatan. Tah para mitra, teras kumaha cara meresihan ati teh? Urang eusian ati atanapi manah ku kaasih Gusti Allah. Emutkeun naon-naon anu matak ngahasilkeun kasayan pikeun sasami. Kadalikeun hawa nafsu. Misukur kanu aya anu dipimilik. Lelerkeun kabendu ku pangampunten. Candak piwuruk nu sae ti satiap kaayaan. Ulah gurung gusuh dina nyanda kaputusan. Kedah asak pikir. Titena nasehat-nasehat anu ditampi, sing waspada, sing caringcing kana satiap hal nu nyasabkeun, sing emut pepeling dina kitab Siloka pasal 4 ayat 23. Masing asaknya pikir sabab anu nantukeun watak hirup teh nyaeta pikiran teh. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu. Patali peperi sangkan abdi sadaya tiasa ngarumat ati atanapi manah kalayan dipinuhan ku kaasih Gusti Allah. Berkahan abdi sadayana supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Salawasna waspada sareng asak pikir dina mayunan sagala perkawis. Nyuhunkeun Roh Suci teuleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.